Hei, mulai di imah. Kaluan sebenarnya ayah barudak. Jangan komes beak deh. Aduh, hirup tem nih karasa pahit nah. Jika banget sia. Aruk mana indah gitu. Saya itu suka banget jika paistumnya laki itu. Anjir, kasar. Peranti sare. Kasur goblok kita mah. Oh, kasur. Hei manusia. Tonteng. Kita lawan video. Keur ngalamun we, sugan we kapan nurunkeun duit? Ah, buang ngimpi mana mah. Nya halus kudu punya mimpi hirup mah. Mimpi baselin. Aduh, dosa jang. Oh. Siap kalau punya poin. Kia nama. Sok. Orang mangkat, dangan duit. Ini juga mana? Mana juga menang di ayo, jalan. ayo. Asa ulah mau kue deui euy. Ayo, Ayo gaskeun ayo. gas kuy. Hayu. Oke. Kakak, tuh si Joni jeung si Jono rek kamaran ai. Orang sampai kerja orang tanya. Nah itu. Kamaran mana Jono Joni menilayan gitu. Duka ya teh pi orang RT di pi orang ka desa. Rezeki nih. Oh, gitu. Arek naoning ka desa maneh? Duka atuh jang ieu teh da di pi orang ku RT intina mah di pi orang ka desa. Oh nyantos atuh abi ti payunnya. Ayo Jan. Ayo. Iya, enggak. Kelak euy. Pi duiteun jigana euy ka euy. Wah, juga nama gitu. Atulah teh urang tanyakeun di. Nek kamarana maneh jelema Miss Queen. Kelak. Eta cungur rasa buka bakal duruk. Teuing sama mata cungur bebelah dagan si galodong goblok. Kasih pernah wae ngakan bangku konsi sekolah sih mah. Ari sia da bangku sekolah mah teuas. Kela datang non maksudnya bangus gitu. Gandeng lah Miss Queen. Awas orang nek mangkat kala mana ka desa lain. Teuing teu apal emang naon di desa. Padahal nek ka desa maneh. Moal urang nek ngopi di warung si Jamet. Os. Ah, ayo orang tuturkeun ka warung si Jamet. Ya, api. Urang api. Hayu atuh rek itu. Yang barudak teh nongkrong. Saya suka ya nongkrong ada ngopi, utang garde. Mau hutang, lapor. Bang Jamet. Duh, kasih bonor udah tante. Beli kopi ya. Tapi tengah amis teuing. Da urang mah geus manis. Baca. Tekos Bang Jamet pahit. Mana masuk benar hari-hari teh. Dak mangga cari geula. Daguan lah. Ya, bono kopina. Siap, kurang asan heula mah. Mangga. Ah, geuning pahit mang. Kos banget amang. Yes, ya masuk campur ngaledek wae. Tong kitu tuh si bae kopina geura. Dari bakal dibayar kalem we. Penting nganjuk sama lah. Coba hutang ka ini. Emang barudak nu tiluan. Ningali nu tiluan teh kemarin barudak. Tadi papangi jeung urang di jalan mang. Di deket Gardu apa meureun? Apa? Rada karar itu teh ini kalau lontong. Ayo urang ka warung si Jamet. Lama beng Pak Kading. Jama. Tuh si Bono. Pakai murah dari mana? Ayo kita lagi. Pura-pura ayo orang kasih bonang ayo. Duh, boro-boro mah mesen kopi pahit. Jol barudak nu kahirupana leuwih pahit. Bang Jamet. Hah? Jamet?
Geus ah, Mang Jamet. Mang Jamet, aku urang. Dah, anjing teh dihina wae. Ari aing tuh ngasih naon teh. Bener pisan, Mang. Tambari kitu atuh ya teh. Atuh Mang hampura, Mang. Campur ngaledek wae bising digantung ku aing. Dah bisa Mang Jamet teh jang di nanti. Langkah ka dieu teh kanyu. Jadi anjing kita. Hah, sampai nih kopi. Ayo ya, kita ngopi. Mang Jamet cenah. Oh, udah kayak geus loba terus ada kanjuk deui pokoknya terus sing sugane pohon enak tadi kan syukur anak kanjuk kumaha kayak kurang akalan eta mah anjing Kayaknya lagi ulah utang sumpah ngeraya. Buat. Ya, mana nek mayar mah hutang teh? atuh mang urang teh canda atuh urang teh mang urang kanjuk deui atuh mang ayeuna mah Aing mah ka karunya nek nagih nage. Euy gato nek karanyuk deui mah. nuhun mang ieu Si Jamet mah beurang ditipu. Aing nek kanjuk punya, Pak. Kanjuk. Sabar aja Mang. tek balinya Kurang mah yang juga iya. Aya jauh pempek, aya jauh lah eta. Memang kanjuk mana? Ah, tuh jauh euy. Ah. Ayo, coba. Eta kopi aing men cokot wae teu ngarang kopi. Pura. koret sama semono koret wae Bidit aing. Eta mah kopi Mang Jamet tadi. koret Cek salah tanyakeun ka Mang Jamet. koret cangol ka jeung aing empat Naon yang dibajur? Wah, oh budak teh. angkat Marahnya teh ka desa. nah ambil mah di desa Kaya bansos teh alin. alah itu tadi si Jono jeung si Joni teh ka desa pantesan atuh meni buru-buru si Jono jeung si Joni anjing ngepot eta teh bansos teu bale ge mah euy ayo ka desa ayo Yeuy, rariweuh tinggal piduteun mah beureum. yang mayar hutang maneh teh bono kasih Jamet Kita gede hutang. Oh ya sok atuh cing maranang bisa mayar hutang ka aing. biasa we tuh mang ayo Luk jung. Rariweuh. yang bono Duh, rezeki anak soleh mah mau ke mana, Alhamdulillah. Pasti. ampura euy man geus teh mah maneh Jika teu bunga kitu ningan. na surak seuri sorangan Dim, ieu tos di desa, ieu nyenak bansos, rezeki biasa. anjir si eta Ari urang mah namanya ari urang di luar. duh hayang teh menang we euy Urang mah urang. menang lah Digana mah. sigahna jauh ka nya sigahna mah Mau kumaha tuh? Ah, duh kada nu kenging mah tos aruwi sadayana ge, ieu ge iman ge diwatosan ku RT. anjir pelanggaran ya mah euy buah-buah RT ngadahar duit rakyat ya mah ya Jeung heueuh nanya anu di barere mah di bejaan tadi si Jono jeung si Joni ning mangkat. kumaha teh dak Ning sampeukeun lah RT na nama bawa-bawa kita lah ayu lah gaskeun kuy Nyarusnya iman pamit bade ngabalanjakeun atas bansos sok ieu. man lah kita jajankeun lah Dieu mana RT? Aya naon jang? ieu kumaha urusana urang teh ka bagian bansos Jeung heueuh na teu ningali ka jelema hanap suka Teu aja yo. Kela orang tempoh heula datana.
Nah, ning eueuh suarana. Wah, itu balik di RT ya. Aduh, geus teu apa tidak teh jalan ngagebukan depan sesejang jelema nu teu mampu jeung data nage menang ti pamarentah nu di luhur lain RT nu nang tubuh.